lamun encan nyorang jadi santri mualnya hongeunah na hirup beh pokona santri mah bab dahar naon bae nu aya di dahar boro-boro nu nyana nu kiaina ge di dahar bah ayo santri batu kos-kosit lah cek ada kiai mah fauli mariduhu gitu atuh anggeus-anggeusan pokona mah jambu atuh bangka bogana naon ge geus bae di alaan bae ku santri banyak cek anak kiai marah ti dituna gitu. Jangan geus bagus sangka bae ka kiai bahkan sendal kiai ge dibawa bae eta santri dalam boro-boro kasur boro-boro anggal hiji kulimaan geus tiis anggal jadi poe tilok naon tilok atuh ngacai segala naon di dinya tapi kanikmatanna beuh pohara jasa ngagoler nganama di mana bae di masjid los di majelis los kipas dibudekeun punyan mayar listrik tilok santri pokoknya geus tenang geus santri mah pohara jasa geus pokoknya moal aya pangeunah-ngeunahna hirup jadi santri senang jasa geus beak duit beak beas bebe jak kabaturana kawana sih balik geus bae balik ka pondok deui geus sabulan datang cek babaturana sia kebalawat deui abaing tuh duit geus bae pas ngaji teh neuleuan mana balag di deuleuan 5 lembar aing tinggalin geus bae aju mal disusulkeun moal abe belang kuda ge belang ngeh bagus siang ge kumaha di mah lebih pikiran di imah jadi Allah dibere ngarti cek weuy santri mah pohara jasa geus pokona moal aya we santri pas di imah magahan ngaji pas anu coretanan uyang nyana sarua bae kumaha cekeun aya babe rada gering cenah mama moal ka ngaji lanan pugu memikiran ieu kumaha macana cekeun gajinan eta liwat bae cekeun teh liwat emang kunaon mama ge keur diliwat bae teh pugu lain mama nu diliwat nyana teu ngaji bebejan nang mama ge baheula bab ieu mah diliwat budak ngabohong bae tetes senang hirup jadi santri pohara jasa batur tahajud pentingnya nama masak tahajudan santri engke di imah budak tahajud mantu di pondok masak isuk-isuk ngawuduk berang setik masak tas lohor masak deui tas asar masak penting batur masak di bae ya Allah tas si budak pohara mending mun make beasnya beas babaturana sugan kumaha pesantren teu pesantren biasa bae milik bersama nya mah tuh tah moal aya hirup pangeunah-ngeunahna jadi santri